Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqahu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja sedang syukur hayang sakakeun ka Allah anu Maha. Shalawat beserta salamna mudah-mudahan dicurahipaakeun ka junjungan urang sadayana yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga berilah kepada keluarga, kepada sahabatna, tabi'in tabi'at muslimin muslimat dulu ka urang sadayana anu tanpa kadirinya ieu depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muga sadayana sim abdi ngalanjutkeun kana ieu caraosan sim abdi dina ieu waktos saja nyuwun dihapunten dina antawis berdosa dosa agung dosa abid anu dihaja maupun anu teu dihaja kumaha saking kita saja ngapunten sim abdi. Mohon alhamdulillah kanggo timbawa sim abdi moal kantos disuhunkeun deui istinum bebas moal aya kata kakaitan jaga dia jamaah amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang langsung bae nya. Sim abdi nyobi-nyobi ngabahas dina masalah perkara anu matak ngamurtadkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli muslimin hafidu islamihi wa saunahu amma yufsiduhu wa yuhdiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-ridatu. Nyaeta cekamari diwajibkeun ka sakur-sakur jalma muslim, rek muslim awe rek muslim lalaki, pokon sakur-sakur jalma muslim hafidu islamihi ngalaksana kaislamanna wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yuqta'uhu jeung anu ngalaksa anu matak ngabatalkeun megatkeun kana eta kaislamanna. Kurang kudu dilaksa tina naon nyaeta anu kurang kudu dilaksa yane kurang ulah dipigawe teh cekamari wa huwa al-bidatu nyaeta masalah murtad nya. Kusakituna dawan kamari wa iyadullah billahi ta'ala urang kudu minta pangkat sak Allah Subhanahu wa taala tina masalah pamurtadan. Wa qad kasura fi hadzal zaman atasahulu bi kalami hatta annahu yaruju min ba'dihi al-fadl tahrijuhum anil islami wa la yaruna dzalika dan badan an kauni kufron. Saur majeng musani itunya di zaman kaula, zaman kapungkur, zaman musani geus seueur jalma anu gagampangan dina masalah nyarita supaya dina masalah ngomong itunya nu matak eta omongan teh nimbulkeun kana pamurtadan. Bari eta jelema teh teu boga prasangka eta omongan teh nimbulkeun kana murtad, nimbulkeun kana dosa, nimbulkeun kana kufur, nepi ka eta jelema teu daek tobat. Nah, eta jelema teh lamun pamurtadanna dibawa ka bawa maut, mangka eta jelema teh amal ibadahna anu geus dipigawe ku manehna bakal dilebur ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun eta jelema ngalaksanakeun pamurtadan teh katopatan nya bakal langgeng di neraka. Tah sekamari walidatu salah satu aksamin itiqadatun wa aqalun wa aqwalun. Nyata dina masalah murtad teh kutilu perkara hiji bisa eta pamurtadan bijilna tina itiqadatun tina pate kadal, tina padamalan jeung tina ucapan.
Terasna kamari teh nomor kahijina paminal awali asyafillah mamang kana Rasulullah awil Qur'ani mamang kana Qur'an Allah awil yaumil akhiri jeung mamang kana poe akhir awil jannati mamang kana ayana surga awil nari mamang kana ayana neraka awil sawabi atau mamang kana ayana ganjaran awil iqobi jeung mamang kana ayana siksaan. Ta ayeuna urang lajengkeun hadirin sadayana au i'tiqada pada sifatin min sifatillahi ta'ala al-wazibati lahu ijma'an kal ilmi. Termasuk hadirin sadayana termasuk murtad patekadan ya. Lamun urang sadayana nekatkeun pada sifati min sifatillahi ta'ala al-wazibati lahu ijma'an. Lamun aya jelema nekatkeun eueuhna hiji sifat ya tina pirang-pirang sifat zat Allah anu qadim anu wajib tetepna di Allah kalawan ijma geus sepakat sakabeh ulama eta sifatnya aya sapertikeun sifat anu wajib di Allah teh aya sabaraha aya 20 mustahilna 20 benangna hiji anu wajibna nyata wujud idam bako mukhalafatul lil hawadisi diamu binafsi wahdaniat jeung satrasna tah ku urang teh ditekadkeun eta sifat anu 20 teh eueuh hiji ya nekadkeun dina hate urang teh di dieu contona kal ilmi saperti ieu nya nekadkeun dina hate nekadkeun dina hate Allah teh teu kasifatan ku sifat ilmu. Nah, atanapi nekadkeun dina hate teh gitunya Allah teu uninga kana gitunya teu uninga kana jujun sakabeh perkara anu aya di alam dunia. Urang teh nekadkeun Allah teh nempokeun urang. Ya. Nepi ka lamun urang contona culak-cileuk atuh batur euy. Nah, aya barang batur dak dicopot. Bari nekatkeun Allah kitu nempo ka urang. Teu kuningan kana pagawean urang. Mangka eta teh bisa nimbulkeun kana murtad. Ya. Ka ilmi naon mah eta atanapi wujud nekatkeun eueuh Allah. Pokona mah nekatkeun hiji sifat hiji sifat tina anu 20 komo lamun kabeh mah ieu hiji nekatkeun urang teh nekatkeun hiji sifat tina anu 20 teh anu wajib di Allah hiji mangka eta bisa nimbulkeun kana pamurtadan nya angkila hadirin sadayana cek tadi lamun urang nepi ka dugi kana pamurtadan terus eta pamurtadan teh kabawa maot ya nek teu ditobatan mangka eta jelema bakal asupna ka mana moal moal ti kana neraka gitunya kan emot gitunya ngomong ke neraka teh naon aya sabaraha hiji neraka teh neraka we nya neraka teh hadirin sadayana ayat 7 ulama ayat 7 hiji neraka jahanam anu pangluhurna jadi aya tingkatan neraka jahanam. Gersaha eta neraka jahanam bagiana hadirin sadayana neraka jahanam teh pikeun jalma mukmin, jalma Islam bari iman ngan sok ngalaksanakeun doraka eta dorakana teh katobatan ka bawah maut eta teh bakal diasupkeun teh kana neraka jahanam. Eta neraka jahanam teh pangentengna cenah. Pang ieu bareng itu ai masalah ini mah pangtiisna. Ngan lamun ngomongkeun pangtiisna geuningannya dicaritakeun eta neraka jahanam teh dihurungkeun teh 3000 tahun. Dihurungkeun hiji 1000 tahun mimiti dipanaskeun. Nepi ka eta sieun jadi beureum. 1000 tahun dipanaskeun nepi ka eta sieun jadi bodas. 1000 tahun deui dipanaskeun eta sieun nepi ka jadi hideung poe. Eta sieun neraka jahanam dikurungkeun teh 1000 tahun. Nah, ukuran panas jahanam, neraka jahanam ukuranana
kapungkurnya semenjak Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel alam dunia, ieu alam dunia teu acan dipasihan seuneut. Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ka malaikat Jibril, Jibril jing anjeun berangkat ka neraka, ka malaikat Malik itunya, ka malaikat Malik penta seuneut neraka, jang naon eta seuneut neraka, jang nunaan di alam dunia. Terus malaikat Jibril berangkat ka neraka, terus ditaros ku malaikat Malik, anjeun Jibril erek mawa seuneut neraka, jang naon nyaeta jang merek ke alam dunia. Erek sakene kumaha anjeun mawa seuneut neraka ti neraka, mawa seuneut tina ieu neraka. Sagede korma we cenah tuh, sagede siki korma. Lamun ieu seuneut neraka dicopot ku anjeun sagede siki korma, mangka alam dunia bakal hancur. Baik ku panasna. Bilang urang kali dulu gitu. Baik ku panasna. Ya. Aduh, atuh sagede ieu we atuh sabelah kok siki korma. Lamun ieu seuneut neraka dicokot ku anjeun sagede na sabelah tina siki korma, mangka hujan moal turun, tatangkalan moal jadi banget ku panas-panasna. Terus malaikat Jibril unjukan ka Allah, Gusti kudu sakumaha ku abdi nyanak seuneut tina neraka. Cek dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala, copot eta seuneut neraka sagede sireum anu pangleutikna. Gitunya. Ngan ulah wakadi tuna ka alam dunia keum ku anjeun disadarna. Dikeum cek sapa riwayat aya 6.000 tahun aya 1.000 tahun. Tos dikeum itu langsung dituna ka alam dunia. Ngan cek sapa riwayat teh mah eta seuneut nu sagede kitu teh dikeum 1000 tahun dituna ka gunung, eta gunung hancur. Nepi ka cek Allah subhanahu wa ta'ala copot deui eta seuneut dibalikeun deui eta seuneut ka neraka. Jadi anu seuneut anu aya di alam dunia teh eta teh hasilna seuneut neraka. Masuk aya geuningnya dina batu bara geuning sini teh aya. Eta teh baheula hancur gunung teh ditunaan seuneut sagede sireum teh. Dicopot deui we seuneut sagede sireum teh dituna deui ka neraka. Jadi sesakna anu aya di alam dunia. Jadi walhasil seuneut anu aya di alam dunia teh eta teh hasil seuneut neraka. Eta teh pangentengna sasakitu teh. Ya. Tah, nu kadua neraka teh naon atuh ngaranna? Dieu banda ka jahanam pangluhurna pangentengna. Nu kadua nama nyaeta naon kitunya? Neraka lado namina. Neraka lado. Ya. Keur saha eta neraka lado bagianana nyaeta hadirin sadayana keur kafir Yahudi. Neraka lado tah berarti meureun panasna saluhureun anu dieu itu. Terus nu katilu tingkatan nu katilu neraka naon? Neraka utomah. Keur saha eta? Keur kafir Nasrani. Nomor kaopatna itu neraka syair. Pikeun saha? Pikeun kafir Sobiin, papantan Yahudi jeung Nasrani. Tah anu kalima nyaeta neraka sakor. Pikeun saha? Pikeun kafir Majusi. Nu kagenep neraka jahim pikeun jalma anu ibadah kana berhala. Nu terakhir neraka hawiyah nyaeta eta mah bagianna pikeun jalma kafir anu munafik. Eta tah. Jadi cenah runtuyanana anu pangripuna mah bagian neraka anu panganapna. Sabab satu acan lamun ye contohna seperti tadi neraka bagian kadua teh saha? Pikeun Yahudi. Tah Yahudi teh moal waka diasupkeun ka neraka lado, satu acan diasupkeun ka neraka jahanam. Jadi lamun anu bagian neraka lado asupkeun ka neraka jahanam, karasaan tak panas neraka jahanam turunkeun ka neraka lado. Tah lamun anu bagian anu katilu kitu, satu acan nu bagian katilu sina ngarasan heula luhur, nu kadua nu anu panglipuna mah nyaeta nu neraka panghanapna. Sama yang dikahanapkeun teh transito lah hiji, kedua, ketilu, terus saya kedua bat neraka anu katilu. Eta mah nyaeta pikeun narak jalma anu kafir munafikin tah anu terakhir. Cek sapari riwayat mah jalma anu murtad teh disawakeun nyaeta jeung kafir Yahudi yane neraka lado. Lamun eta jalma
itunya murtad eta pamurtadan teh kabawa maut teu katomatan. Maka hati-hati ya dina masalah murtad. Tadi nyarioskeun murtad patekadan berarti ayana dina hati urang dina tekad urang. Hati-hati lah sabab lamun urang nekadkeun kitunya kana perkara anu ngatakna murtadkeun amal urang sakitu capekna sakitu maksakeun tiba-tiba leutik dimulai balik nepi ka kieu teh bakal dilebur ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saterasna hadirin sadayana termasuk murtad patekadan au nasabilahu sifatun yajibu tadrihuhu anha ijma'an kal jismi. Ieu sabalikna tina nu kieu. Lamun aya jelema nekatkeun netepkeun eta jalma ka Allah taala kana hiji sifat tina pirang-pirang sifat anu wajib maha bersihna Allah ya bari jauh tina eta sifat kawajibah sepakat sakabeh urang. Jadi kieu lamun jelema nekatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kasipatan ku hiji sifat anu eta sifat teh sakabeh ulama geus sepakat moal aya di Allah. Ya. Mustahil Allah kasipatan ku eta sifat. Teu teh ku jelema teh ditekadkeun eta sifat teh aya di Allah Subhanahu wa taala. Contohna di dieu nyaeta hadirin sadayana al jismi. Allah teh aya jisiman, aya leungeunnan, aya panonan contohnya, aya sukuan. Tah eta lamun urang nekadkeun kitu maka bisa nimbulkeun kana murtad. Atanapi netepkeun kana warna. Allah teh warnana beureum, Allah teh warnana koneng, nya. Gitu. Ari keur urang mah itu moal mungkin, tapi ari keur nu bodoh mah bisa mungkin wae. Da cenah teu apal. Ayeuna mah moal aya bodoh di hampura. Ya, lamun kapungkur mah nya. Ayeuna mah moal aya bodoh di hampura. Ajengan di mana-mana komoditi mah mingguan 3 kali saminggu. Bodoh nanti ku sebab kedul eta mah. Mata moal aya bodoh di hampura. Tah lamun jelema netepkeun itu Allah aya di siman atanapi netepkeun Allah netepkeun kana warna seperti tadi atanapi netepkeun kana jihad. Allah aya di kulon, Allah aya di kaler. Anu sok aya geuning di kota. Kumaha cenah ayeuna ieu? Gimana yang di atas saja cenah geuning. Lamun eta jelema nekatkeun kumaha anu di luhur bari nuduhkeun bari nekatkeun Allah aya di luhur, maka eta bisa nimbulkeun kana murtad. Maka ulah supaya ya ngan lupa lamun nekatkeun agungna Allah mah moal aya nu ngaluhuran. Itu sok aya gitunya kumaha anu di luhur bae cenah. Nah, lamun eta bari nekatkeun Allah Subhanahu wa taala aya di luhur, maka eta bisa nimbulkeun kana murtad nya. Hiji cek tadi nusa terasna hadirin sadayana termasuk murtad patekadan au halala mahruman bil izmai makluman minad dini bidarurati mimma la yafa alaihi azina waliwati wal qaddi wasyirqati wal basobi. Ieu mah hadirin sadayana nekadkeun lamun aya jalma nekadkeun ngahalalkeun barang haram. Jadi jelema teh nekadkeun kana barang nekadkeun kana barang haram ditekadkeun kumanehna teh halal. Maka eta jelema timbul kana pamurtadan. Ya. Bari eta perkara anu haram, anu haram teh geus maklum. Geus maklum teh geus pada apa tonggoroning anu bodoh. Tongkroning anu pinter nu bodoh ge nyamun yang eta perkara teh haram. Dan teh kurang ditekadkeun halal, maka eta jelema bisa nimbulkeun kana murtad. Naon contohna nya seueur. Bisi urang digawe kana paharaman, ada urang teh mung ari digoreng ku batur mah. Dan teh ditekadkeun ku urang halal eta pagawean urang teh, maka eta jelema bisa nimbulkeun kana murtad. Ngan lamun kieu mah urang ngalaksanakeun paharaman tapi ari nekatkeun halal mah henteu apal ieu pagawean teh haram tapi kumaha urang digawe eta mah teu nimbulkeun kana pamurtadan ngan
si urang naon gitu nya. Di dieu contona anu geus maklum budak tonggolan kolot budak leutik apalin kazina. Zina kitu nya bersetubuh jeung awe wer mahrum bari tanpa akad nikah tah urang teh ditetepkeun dina hate ditekadkeun eta zina teh halal. Bari dipigawe, antara pinter dipigawe mah aya batu nanyakeun kumaha cenah ieu ajengan zina halal ngan ku sampai diberi amplop gede halal gitu. Tah eta teh bisa murtad. Sok sanajan mainna teu ngalaksanakeun. Momo nanti kan ngalaksanakeun. Urang teh ngalaksanakeun zina mah tapi apal ieu pagawean teh haram ya. Teu meunang ku agama, teu nekatkeun halal mah apal haram, ngaku dina hate haram, tapi urang geus ngalaksanakeun eta mah teu nepikeun murtad, kan saukur meunang doraka di tina migawe dina. Ya. Nu satrasna waliwati nya eta panganten, jalan tukang, jalan bujur, jalan dapur. Wah, cek urang teh kumaha ieu nyi cenah gaya kumaha cenah ayeuna penting ayeuna. Ya urang gaya tukangnya cek pemajikan haram cenah cek saha ngomong-ngomong haram dan akang nya teh kumaha-kumaha geus dikawin ku akang ti mana oge tah nekatkeun eta zina kitu nya ngawajiban pamajikan yaitu nyonangna tina aya tukang padahal eta mah haram terus urang dilaksanakeun bari urang ditekadkeun dina hate eta pagawean teh halal mangka eta bisa nimbulkeun kana murtad ya. Nu satrasna wal qatli nya maehan jok saha maehan haram ari wani mah darek ari nyapaehan bari nekatkeun dina hati eta maehan teh halal teu haram mangka eta bisa nimbulkeun murtad. Saterasna naon deui wasirqati mau nekatkeun jelema teh kana mau teu naon halal teu haram teu sok rek mau mah asa ulah kapangi we cenah sok wae. Jelema nekatkeun kana mau halal maka eta bisa nimbulkeun kana murtad. Nu satrasna wal gosobi gosok kumaha ari gosok mah upami telepat aya hiji perkara kumaha ari gosok mah upami telepat aya hiji perkara ku urang dicokot nya tanpa bebeja ngan erek dibalikeun deui eta gosok. Sepertikeun aya senal di luar henteu niat erek dipaok mah dibalikeun deui ngan ku urang teh dipake henteu niat dipaok mah dibalikeun deui ngan teu bebeja ngaranna gosok nya teu meunang eta ge terus kumanehna dihalalkeun eta perkara maka eta bisa nimbulkeun kana pamurtadan. Pokona sakabeh perkara anu haram anu geus maklum tonggoron kolot budak leutik tonggoron kolot budak leutik apaleun terus kumanehna ditekadkeun halal maka eta si jelema bakal asup kana jelema anu murtad. Naon bae contohna anu diterapkeun dina ieu kitab nisrat dina ieu kitab kumusyrif mah anu dieu nya teh hijina kadua liwat nya ngaliwat kitu tah wal qatli maehan wasyirqati kitu nya mau wal gosobi gosok tah anu contoh anu diterapkeun dina ieu kitab mah sakitu. Ngan globalna mah sakur perkara anu haram kurang ditekadkeun halal maka eta bisa nimbulkeun kana murtad. Kudu syahadat deui urangnya. Nah, saterasna wa harama halalan kadzalika kal bai'i wa nikahi ieu sabalikna. Perkara anu halal dan diharamkeun ku urang. Ya sabalikna. Naon bae eta perkara anu halal urang teh meunang diharamkeun ditekadkeun eta pagawean teh haram. Mangka eta bisa nimbulkeun kana pamurtadan. Di dieu contona nyaeta al-bai'i seperti jual beli nya. Cok jual beli cek manehna teh kadan menana haram jual beli mah halal teh mau cenah sia teh. Teh bisa mah tah eta nekatkeun jual beli haram maka eta jelema murtad. Wa nikahi nekatkeun nikah eta haram maka eta si jelema murtad padahal nikah teh sunah nya. Naon bae perkara anu halal kumanehna diharamkeun naon bae nya. Contohna mah dua di dieu mah hiji jual beli kadua nikah. Eta bisa nimbulkeun kana murtad. Tah
Saterasna hadirin sadayana au nafa wujuban mazmu'an alaihi kadalika kasolawatil khamsi au saddatin minha waz zakati wasaumi wal haji wal wudu'i. Nah, atanapi hadirin sadayana ngeuweuhkeun ieu mah nganapikeun ngeuweuhkeun kana perkara anu geus maklum ka sholawatil khamsi ngeuweuhkeun jelema teh kana salat anu 5 waktu dina tekad mehnana cek mehnana di mana jelema di alam dunia maki kudu salat anu 5 waktu ya cek saha salat 5 waktu padahal geus maklum sakabeh jelema geus apal salat anu 5 waktu maghrib dua isya terus subuh, terus asar, terus dohor. Cek mehnana cek saha salat 5 waktu, salat genep waktu. Atanapi dikurangan, atanapi eueuh, ya. Ngeuweuhkeun atanapi namahan kumanehna, ya. Eta jelema bisa nimbulkeun kana murtad. Eta nya tekad teh, nya tekad, ya. Aw sajdatin minha wa zakati aw saumi wal haji wal wudu'i atanapi ngeuweuhkeun tina sujud keur salat urang di mana salat mah kudu sujud. Eueuh salat mah eueuh sujudan eueuh. Tah eta nekatkeun kitu jelema bisa nimbulkeun kana murtad yakni amal ibadahna dimulai balik anu dilaksanakeun ku manehna bakal dilebur ku Allah Subhanahu wa taala bari lamun teu katobatan hadirin sadayana bakal asup ka neraka hadirin sadayana. Tah saterasna wa zakati atanapi ngeuweuhkeun zakat itunya sabab manehna nyaah kana zakat. Wegah zakat itu manehna perika ditekadkeun eueuh zakat naon kudu zakatan makaya aing diberak ku aing mulikeun ngalekor ku aing deur aing geus hasil kudu dibikeun ka batur eueuh kitu tah ditekadkeun zakat eueuh kitu eueuh ti dituna nepi teh jelema bisa nimbulkeun kana murtad. Wa saumi atanapi puasa mana jelema kudu puasa. Jelema mah di dunia mah kudu senang-senang lain kudu nahan lapar cek mehnana dina tekadna nepi ka mehnana nekadkeun puasa teh eueuh. Manehna mah puasa kan dina hate nekadkeun puasa eueuh. Oke sapi murtad. Ya. Jelema teh puasa mah henteu ye ngan teu nekadkeun. Yakin manehna apal puasa teh wajib nyaho. Ah kusabab munge puasa teu kuat nahan lapar. Eta mah saukur menang dosa teu dipikeun kana murtad. Tah saterasna wal haji eueuh haji wal wudu'i eueuh cek manehna ieu anu disebatan dieu ku manehna dinapikeun yakni eta perkara teh eueuh ti dituna atanapi eueuh tina ajaran agamana mangka eta bisa nimbulkeun. Tah hadirin sadayana anu bieu hadirin sadayana aw wajaba malam yajib ijma'an kadalika au nabi masru'iyatan mazmu'an al-sadaya nomor kahiji masih kene sabtu acan beres masalah murtad satekadan masih kene seueur nyata anu taetun kahiji tadi mang kana alisyaku fillah mang kana ayana Allah alhamdulillah urang mah percaya ayana Allah sabab urang geus ngalaksanakeun parentanana saperti kieu teh beureun urang teh nandakeun percaya kaya ayana Allah nya. Terus hadirin sadayana mang aufillahi aufil rasuli mang kana ayana rasul mang kana ayana kangjeng nabi eueuh rasul eueuh nabi ta eta jelema lamun nekadkeun kitu dina hatena mangka eta bisa nimbulkeun kana murtad. Oge mang dina ayana Al-Qur'an mang kana poe akhir mang kana ayana surga mang kana ayana neraka mangka eta jelema anu kitu bakal nimbulkeun kana murtad yakni kaluar agama yakni agama Islam. Terus itikad nekadkeun eta jelema kana hiji sifat anu ngeuweuhkeun kana hiji sifat anu wajib di Allah terus ngayakeun sifat Allah anu eueuh cek ulama cek agama eta sifat
nempel di Allah terus kumanehna diayakeun atanapi ngahalalkeun barang haram atanapi ngaharamkeun barang halal eta nu kitu hadirin sadayana eta timbulna tina tekadnya tina tekad masih kene nimbulkeun kana tekad lamun jelema teh sapertikeun anu pangseueurna murtad mah nyaeta cik musannif tadi murtad tina ucapan kieu dipayun bakal dicarioskeun sabab tina ucapan mah nya abdi emot tadi keur mutalaah nyata ngaguguyonkeun nya ngaguguyonkeun kana Al-Qur'an nya atanapi ngaguguyonkeun kana jalma anu keur papatah ieu nya ngawupanehnana kudu salat maneh teh hirup teh ceuk maneh dinya salati ajengan tah ngomong kitu bisa nimbulkeun kana murtad nya sok sanajan eta jalma teh guguyon atanapi jalma teh aya babaturanna gini sok loba di budak jalan mah. Saya kunaon teh daek salat si kafir we sugan mah. Nya. Lamun jelema ngomongkeun kafir ka jelema lain, maka eta jelema bakal aya salah sahijina anu jadi kafir. Lamun eta jelema ngomongkeun kafir ka jelema kafir, berarti bener eta mah kafir. Ngan lamun jelema teh ngomongkeun kafir ka jelema mukmin, ka jelema Islam, si kafir sia atau nabi si Josbus atau nabi sawe ngomongkeun jalma ngaranna tapi cenah kafir bari nekatkeun eta jalma teh ngomong kitu teh nekatkeun dina hatena yen eta jalma kafir maka anu jadi kafir nanti lain jalma anu kumaha disebut tapi bari ka urang anu nyebutna nya seueur pokona mah ceuk tadi cek musannif di zaman kaula we pangseueurna komo di zaman ayeuna sok loba ini jalmanya di jalan bagong teh anjing teh bisa nimbulkeun kana ya itu mata urang kudu sering-sering tobat ke Allah Subhanahu wa taala sering-sering masa istighfar maca syahadat pilih pagawean urang kitunya ngalaksanakeun pagawean anu murtad sapertikeun anu sababkeun tadi nepi ka urang teu ingat kana pagawean eta teh bisa nimbulkeun anu murtad nepi ka urang poho kana tobat ka Allah da eta urang teh bawa perasaan urang can pernah ngalaksanakeun pamurtadan buat melakukan gitu teh sugan teh teu jadi murtad tah nepi ka urang teu daek tobat ka Allah Subhanahu wa taala bila mana engke urang dipunut ajal yakni maut terus eta pamurtadan kabawa maut mangka urang bakal cilaka salawasna engke jaga di yaumil kiamah nya meuni keneh jalema maut loba doraka tapi aya imanan nya daripada jalema gatol ibadah tapi detik-detik rek maut ngalaksanakeun pamurtadan. Itu mending keneh jalema anu loba doraka ka Allah tapi imanna kabawa sok sanajan iman kabawa sagede siki kacan heran insyaallah engke lila kulila oge bakal dijahit ti neraka bakal diasupkeun kana surga. Apa mudah-mudahan urang sadayana ngumpul ngariung dina ieu tempat teh masing jadi kiparat anak-anak tapi masing jadi wasilah kana dihampura